Ayeun bi si Enok ngobrol sama bibi. Ngobrol naon Eta nu rek dijodohkeun teh ka urang. Oh heueuh ngobrol eka indit ka Saudi cenah si Nok. Karek ini ka Saudi kumaha budak teh. Ka mana Nok? Indit Nok mah ka Saudi Heula jeung init sagala dieu geula. Tong janji init sagala. Setelan ieu pikeun ka kieu tinggal. Senal papalingpang caritana rek ka Saudi. Jeung naon atuh jeung mamawa jejer Nok. Yeuh, di Saudi mah padang pasir. Eueuh balong eueuh komo walungan nu jiga kieu. Jang naon ieu jang naon. Ih, jangan ngusip onta di Saudi. Ini ngusup onta cenah. Make naon eupana ngusup onta bibi. Make cacag kopi ge bisa Boa ebah. Ngusup onta cenah make cacag kopeah eupana. Parah anjir. Ya, Nok. Nok geus buleud arek ka Saudi. Buleud Ya, cek amah mending pikir deui. Lah kok ngebating di pikiran. Keri indit Nok kan itu ka Saudi jung. Ini sarwana bibi kumadi. Lagian gak lancet ke belum cedok pisan. Atuh si Nok mesing randa ge piraku dijodohkeun jeung salembur mah. Si Nok kabayang tertumpakan ku salembur atuh meureung lide tak kacangna. Anjing. Naon itu bi naon? Nya piraku atuh jebol lamun misalkan Nok boga anak saha bapana neanganana. Anjir beki sasab ieu. Ya, Allah nu nyinglit Allah bi. Allah nu nyinglit. Jeung teu kudu bingung neangan bapana. Maksud Nok dikawinkeun jeung batur salembur amih deukeut seserahan, lain batur salembur dikawinkeun kabeh jeung Nok. Allah nu nyinglit Allah bi. Allah sirah bibi cek orang mah jeung sirah Nok nu nyaring lid mah. Ampun teuing. Stres anjir aing mah lila-lila mah. Brad, di urang mah showroom gedenya Brad. Naon dinanyakeun showroom rek meuli mobil nih? Aceng hayang mobil Brad sia. Kok yo anjir sih. Yang mobil naon dia anjir make jeung nanyakeun showroom gede sagala. Mobil Kijang Brad. Atau mobil Kijang mah aya anjir di showroom leutik aya di dinya anjir. Aya teh Brad bangsa nu zaman baheula geuning Brad. Bangsa Kijang Innova Brad nu kararitu. Kijang Super. Hayangna Kijang naon Aceng hayangna Kijang naon ieu? Aceng mah hayangna Kijang Puyer Brad. Naon anjing Kijang Puyer? Nah jiga nu keur lieur anjir. Ubar lieur nu puyer mah. Mana anjir aya Kijang Puyer? Parupa aya saroceng ieu. Piling Kijang Kapsul mah aya Brad. Please ceng teh gitu konsepna si teh. Parah saroceng ieu anjir. Hah bisa wae ieu anjir. Puyer 16 cap bintang 7 ya. Lain Brad, ayeuna di Palestina masih kena perang teu? Masih Palestina mah perang da saumur-umur tah moal eureun-eureun. Waduh. Kosim ek berjuang milu kaditu jeung Hamas ningan gabung. Kemati syahid meureun Kosim. Montong si teh. Kebeleg ongkos ge moal maneh ka itu anjir. Ya di ditu ge barina ge maneh ngadon nyusahkeun si teh. Lain ngiluan ngabantu berjuang ya guys nya. Si ieu mah. Eueuh. Lain Brad. Jadi atuh tukang cai ditunginkeun kopi atuh jang tentara. Mana sempet seteh ngopi. Mana sempet di itu mah anjir ya. Di orang mah pan di dieu nya ditapuk engang, di itu mah anjing ditapuk peluru si teh. Tapuk peluru kos eueuh sempat ngopi-ngopian ya guys ya. Samarukna ngeunah meureunana anjir perang teh. Geus doakeun we di dieu dulur-dulur urang di ditu sing sarahid mending ge urang di dieu. Ya anger Brad Kosim mending ka ditu Moal gablek ongkos di mana maneh? Atunya jalan kaki we Brad leumpang ayeuna pan keur usum dengan batur ke Mekah leumpang. Parah anjir.
rek lempang ka itunya ke Palestina. Montong piomongan si teh ya nepikeun ka aya nage encan aya anjir nya tamal bitis can aya lebieun ka aya nage sia lempang ti ka itu anjirnya meureun teu bitu bitis itu. Montong kosim tamal ban maloba tamal bitis mah eueuh si teh lah riweuh anjir sia mah bari oge ya ka Palestina mah anjir lewati lembah anjirnya gunung encan mengarungi lautan si teh kumaha maneh. Cai, kebayang eta berat karungna segede kumaha anjir lautan di karungannya. Anjing sia di karungan ku aing anjing lila-lila mah parah anjing si Kosim ci aing kieu ngobrol jeung si Kosim aya lieuran anjing parah si Kosim ieu ampun teuing aya wae ieu kosang sang toke. Servis remote. Servis remote. Servis Oh, cenah tuh. Kebenaran TV remote apa Bang Yuk, siap. adio Siap. Mak, nah nyervis remote nuhun ieu servis remote ya teh. Manawian agaduh nu reksak bili bade di servis. nya teu gaduh sih salarosna mah nu reksak mangan ieu tiasa teu ngalareskeun pamenteur rencangan abdi ieu reksak. Nyantu atuh berapa nu kieu biasa di servis. Teu bisa. Aya bae Teu bisa joy cenah. Oh, servis remote-nya. Kana naon wae atuh? Biasana nyervis naon wae? Biasa sih karena misalkan naon tiron karena barang-barang reksak we na abi mah karena kulkas itu tukar tambah bisa. Oh, tuker tambah oge narima. Nuhun. Punya tak eueuh euy. Lamun banget ruksak jiga kieu sabaraha tak kira-kira? Geus ka aing deui bae. Kira-kira akan sabaraha tah? Kira-kira wantuna we ieu mah wantuna. Duh bingung ya ieu kieu. Bingung kumaha? Dina wantuna ge kieu mah lirona sareng entok 2 siki paling nu sok aya di SD di warna-warni icalan. Ripuh cek aing mah ganti. Banget teh ganti geus teu bisa diservis cek si Akang lagi nya Kang. Nuhun. Tuh, geus teu bisa diservis ieu teh. Dia teh gua dindi bae. Nyamang teu kuat, jaba karunya ka mama jeung ka bapa. Atuh hari kalinya mah puasa, Jai. Da geus gede ih. Kapan bapak digawe teh jang maraban anakna. Ajai kala puasa, ajai teu narimakeun. Kata dunia. Saradak belis maneh mah. Kamari mah urang nyaksian teh euy, rada gegebegan saya tapi euy. Naon kitu? Nyaksian saya mau kawin ningan. Keur mah aing can kawin, kudu nyaksian kawin deui geura. Ingin ngageber we kana ieu teh. Ari kitu mana saksi teh partai mana di kamari? Nyaksian nu kawin. Lain saksi TPS lain. Aing mah. Atuh mana paratnya di malam pertama eta nyaksianana. Wah emah, anjir